Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa tepang dang uday sareng simkuring Mang Kevin Uday alias Engkus anu panganteng nate ya saji baboy. Dina wengi ayeuna simkuring sejam midangkeun deui hanca dongeng Sunda nu katuna dinten kamari. Hanca dongeng Sunda anu janten judul Si Bogel episode 23. Mugia ieu dongeng anu sejadi pidangkeun ku simkuring teh janten panghibur oge pangbobedah kana mana. Kanu nuju ngarandapan nyeri huntu anongan kuas kadon. Yuk pamirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang dangukeun sesarengan kumaha jucung nangeunaan Si Bogel episode 23 teh. Yuk come on. Si Bogel jeung Mang Susilo sanggeus nyokot barang bang. Si Bogel mah nyokot 2, si Susilo mah nyokot 3. Atuh disarwakeun we jeung kayen awak tur tanaga. Si Bogel mah masih keneh rumaja lah, masih belasan tahun. Sedangkeun Susilo mah tes nincak 50-an. Jadi weh ku sabab gitu Bogel mah ukur moal 2. Ngaringki 2, Susilo ngaringki 3. Sanggeus mawa barang bang anu diperlukeun jang dijieun sapunyer di imahna Si Bogel. 2 nana eta teh ngaleos deui teh patempatan teh kabon Mang Usen. Tukung silila Bogel jeung Susilo teh geus kaluar ti Bongor ti kebon Mang Usen. Bari Si Bogel mah rada ngaheot. Bari heotan laguna teh cangkurileung. Sedangkeun Susilo mah ngan tumbat tempo we lah haloho ka kebon batur. Bari sakabeung mah ngomong, "Euy, itu aya bubuahan, euy, itu aya wanoja." Kitu tah pamirsa. Saacan Si Bogel jeung Susilo balik nuju ka tempat anu dituju nyaeta imahna Si Bogel. Si Bogel teh nyimpang heula ka imahna Mang Usen anu miboga eta kabon tur oge miboga eta barang bang. Nya atuh Si Bogel teh boga tatakrama ngajenan kanu saluhureun komo kakolot mah. Bogel teh rek nganuhunkeun ka Mang Usen. Mang Silo, orang belok heula nya eta ka bumi eta tah anu rada ageung. Ieu nganuhunkeun heula. Ceuk Si Bogel ngomong kitu ka si Susilo anu keur tumpat tempo kana tatangkalan komo kana tangkal gedang mah. Ngadenge Si Bogel ngomong ka situ, Susilo teh ngomong nembak kana omongan Si Bogel. Oh, jadi erek emang eta heula, emang eta imah saha kitu, Gel? Cang Bogel, urang manya kudu nyimpang heula. Cek Susilo malah nanya ka Si Bogel. Si Bogel nembak ngadenge Susilo nanya kawas kitu teh. Emang iya teh nya eta teh anu boga ieu barang bang Mang jeung kebon tadi. Jadi urang teh urang nganuhunkeun heula kitu. Nya bisi urang disangka mun aya kaleungitan nanaon eta di kebon eta sangkana teh wabi Mang. Nya kan mending kana urang laporan tah urang teh ukur nyokot ieu barang bang. Gitu Mang. Ceuk Si Bogel. Panonna teh meni dibunta-bunta ngomong gitu nanti. Ada yang Si Bogel ngejelasin kos gitu. Susilo suri bari ngomong. Haha. Nah oke bener. Orang teh kudu sopan kanu kolotnya. Oh bener atuh. Gitu mah. Ya orang nyimpang heula.
cek Susilo bari ngahayukeun napak tak-tak ka si Boga. Tegung sila si Boga jeung Mang Susilo teh tareknya karena tete celean nya ada imah Mang Usen teh ditonggokeun lapang poli anu ayeuna teh nu saacan pas ngobrol tadi teh Mang Susilo jeung si Boga teh ngarobrol maranehna duaan teh sanggeus naik tetecelean aya kana 7 tetecelean breh katampo eta mah Mang Usen keur nyin urakan di teras imahna teh bari dibaturan ku bako mole teu poho eta ge jeung kopi hideungna Mang Usen anu keur ukur make singlet teh bunga nempo ka si Boga nganjang ka imah manehna aduh meh eta teh da dihenteu-henteu oge si Mang Usen teh osok make jasa si Boga jang Mang Tuan itu ieu di kebon manehna Jang Boga, aduh, kumaha jang, aya naon? cek Mang Usen nanya kaos gitu ka si Boga maklum lah jigana teh Mang Usen teh emang bisa ada pohoan nya ge sok disebat Mang tapi asina mah umurna mah geus leuwih ti 80 tahun ngadenge ditanya kaos kitu ku Mang Usen si Boga teh nembah nya Mang iya aduh eta bade laporan ya tapi teh terus nyanak ieu hungkul Mang ieu tah barang bang hungkul 5 teu saweos Mang Usen ya abi nyanak ieu cek si Boga bari tutunjuk kana barang bang anu geus dibawa ku manehna oge nu dibawa ku Susilo ngadenge si Boga laporan kos kitu Mang Usen teh nembah Teu naon jang, sok atuh, teh cekap kitu sakitu. Si kirang mah nyanak deui we tuh, kalah deui. Sok. cek Mang Usen nawaran deui ka si Boga nya da bager Mang Usen teh atuh ka si Boga mah da apa keur mah apa si Boga teh pahatu oge si Boga teh budakna hampang birit ngebari pisan dititah ku sasaha wae oge khususna mah ku Mang Usen ngadenge Mang Usen nawaran deui kaos gitu nawaran nyokot barang bang deui beri bisi kirang mah si Boga nembak entah Mang atas cakap ya nya hatur nuhun pisan Mang nya aduh ya nepangkeun ya pun amang ti Jawa namina Susilo ya nepangkeun ya abi Susilo amangna Jang Bogel kan dia senda bade maturan da karunya ya teh tina Facebook teh da Jang Bogel teh nga Facebook wae ka abi hayang dibaturan cek Susilo gitu nate manehna teh bari siku leungeunna teh digdupak-dupakeun kana leungeunna si Bogel leungeun kencana si Bogel anu ngadenge si Susilo ngomong kos kitu tur mere tanda ngalinganna kos kitu dina tanda sikuna teh didupakeun kana leungeun manehna si Bogel ngarti bari seuri kitu teh ngomong deui ka Mang Usen nya Mang ya amang abi ti Jawa ka abi di orang kan ieu kamari terus di WA terus di Facebook oge sih Mang gitu Mang Usen
atau ya kumargi layung terus hampir teka tengah terus pada azan maghrib abi pada miang deui nya mang hatur nuhun pisannya ya pada mios abi ayeuna sareng Mang Silo cek si Bogel kita teh pamitan ka Mang Usen. Nya mangga tuh yang Bogel. Ayo Silo mangga sami-sami ayo cekap mahnya tidak naon sih padahal matu lah kirang sakitu mah. Nah tapi ayo cekap mah sih tuh nan oge sih. Tuh tingali geus teh maghrib sok atuh lah eta lamun kot kitu kana rotor baju. Sok Ngamang nya Mang Silo abi bade Mang salah Mang Usen abi ge bade nya mios heula atuh nya sareng Jang Bogel. Susilo milu ngomong oge si Bogel oge sarua nempo tur ngadenge Mang Susilo ngomong gitu sarua main lagi milu ngomong oge ka Mang Usen. Ngamang atuh kantun heula nyamang nya misalnya Assalamualaikum nyamang ke abi ge weh nya Mang Usen haturun pisan ieu barang-barangna Assalamualaikum cek si Bogel oge si Susilo pamitan ka Mang Usen anu keur nyieun urekan ngadenge si Bogel oge Susilo pamitan Mang Usen nembal bari seuri jeung teu poho ngenyot heula bako. mangga Waalaikumsalam kadeah mentasna seueur daun. Aduh ampun ocon. Mang teu sawios abi resep ocon nyo cek si Bogel nembak gitu teh bari ngalaleos ninggalkeun eta patempatan anu jadi imahna Mang Usen. Sanggeus gitu ngong adzan maghrib tegung silila si Bogel teh ngomong ka Susilo, Mang Silo laksosna saepnya kumaha? Maha tuh pamirsa cak urang tuna heula ngeunaan si Bogel episode dinten ayeuna teh enjing urang tepang dangu deui nya sareng sim kuring Mang Kevin Uday alias Enggus anu panganteng na teh sa Zimbabwe saur sim kuring eta ge hapunten kana samudaya kalepatan ti sim kuring ko utami nama cariosan sim kuring bilih aya nu lepat hapunten pisan satacana maklum sim kuring mah masih kena matiran pemula oge. Yah para mitra mugi-mugi dongeng anu tadi terus dipindahkan ku sim kuring teh janten panghibur oge pangberah kana manah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemon